Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalametan di nu lebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuhun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kapastian dumasar kitab Jabur pasal 20 sareng nas nujanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-8 sareng ka-8 anu unggalna kieu. Aya anu ngandelkeun kareta perangna, aya anu ngandelkeun kudana, ari andelan urang mah kakawasaan Pangeran Allah urang. Maranehna bakal disusut rarubuh, ari urang mah baris teteg nangtung tagen. Para mitra, kacondongan jalmi memang langkung ngandelkeun hal-hal anu misifat banda nu misifat material. Margi sacara indrawi tiasa ditingali, diraba, dicepeng sareng diraraoskeun nyata ayana. Mangka seueur jalmi anu percanten pisan yen mingkin seueur ngapi milik, mingkin kajamin kahirupan sareng mangsa pikahareupeunana. Para mitra, kitab Jabur pasal 20 diwangun ku dua bagian anu benten. Bagian nu kahiji nyaeta ayat 1 dugi ka 6 eusina harepan sareng pamundut ka Gusti. Salajengna ayat 7 dugi ka 8 eusina kayakinan sareng kapastian teras dipungkas ku pamundut. Upami kitab Jabur ieu dipahamkeun sagemblengna, mangka aya silih pakait antara harepan katut pamundut ka Gusti sareng kapastian dilebet Gusti. Nu ngagurit Jabur bade babagi kayakinan yen harepan sareng pamundut baris janten kapastian upami dibarung ku sikep nu ngandelkeun Gusti. Kapastian kitu disebatkeun ngungkulan kapastian anu ngandelkeun kareta perangna atanapi kudana. Jalmi anu ngandelkeun Gusti Allah baris teteg ajeg ngadeg tetep nangtung tagen. Sedengkeun aranjeuna anu ngandelkeun kareta perang sareng kudana bakal disusut rubuh. Para mitra, memang teu gampil ngandalkeun Gusti Allah anu teu katingali teh. Nanging justru dipalih dinya merenah kakiatanana. Naon-naon anu katingali geuning teu tohaga teu kiat. Tapi anu teu katingali justru tohaga sareng dahsyat. Nanging teu mihartos teras ku urang sagala nu katingali teh dibaekeun disapirakeun kitu wae. Tinang tos teu kitu. Urang tiasa ngagunakeun naon-naon anu katingali tapi ulah ngageser Gusti Allah dina kahirupan urang. Margi sakedahna Gusti Allah janten andelan urang nupang utamina. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu patali peperih supados abdi sadaya salawasna ngandal ka Gusti dina kahirupan ieu. Dilebet Gusti aya pangharepan sareng kapastian kahirupan nu langkung sae. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cag heula.